Wargi channel Geti Sunda kumaha ramang dina siang yep. Pamugi bayi sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipihara pisan kuring siang kalayan tangga-tangga landung pemberakmana cerita Sunda dina judul Mustika Arca Emas yang ieu bagian anu ka-16. Hanca urang bagian ke-15 yang kamari nyariuskeun Nyisuarni anu nuju di papatahan ku Akiliman deanya sebab barita teh baktosna bade di raparan teh kantung ngantos Yakub panganten pamegetna sapara kanca nu bade dongkap ka eta tempat. Kumaha jeung naik carita mangruju jeung siang ieu ngadamkeun tangga-tangga landung pangberahmana. Ngartos Aki hatur nuhun kana piwijangna ti Aki. Jawab Nyisuarni bari manggut kahartieun pisan ku manehna teh. Tah syukur ari ngarti mah atuh. Jadi inti sarina mah caritana Aki teh saeutik. Pikeun ngaliwatan parubahan mangsa teh nyaeta tina mangsa lelengohan kana mangsa rumah tangga. Kudu nyaho kana elmuna. Ari salah sahiji tina elmuna teh nyaeta kudu siap sadia pikeun narima kagagalan dina rumah tangga. Eta we heula nu kudu diingatkeun ku hidup mah. Dari luang anu sajena oge ente kurang. Ngan lamun ditataan hiji-hiji jigana moal mahi ku sabulan nerangkeun kieu teh. Ayeuna mah hiji we heula nya. Tak sing sabar omah jeung tawakal dina nyang haripan gagal. Sabab eta hiji ujian nu kudu diliwatan ku satiap jalma. Gagal teh awal akhir bakal kapanggih dina bidang naon bae. Nganu paling bahaya mah lamun geus napal dina urusan rumah tangga sok ngarubah tabiat jalma eta teh. Tapi lamun keuna ka jalma nu ipis iman mah sarta henteu sabar. Ari kanu kuat imanna mah asana moal matakna naon, malah mah bakal namahan iman. Tah ngan sakitu anu penting nama kunyai kudu diperhatikan pisan sabab Aki ge ngora heula sarta ngarti kana kaayaan barudak ngora. Biasana sok loba harapan, sok loba cita-cita, sok loba nu disawang jeung dicipta-cipta. Jeung deui lamunana teh sok anu aralus wae anu matak ngabungahkeun kana hate. Ari dina perakna beda jeung anu diharapkeun. Tahal ieu teh kacida matak gorengna lamun urangna henteu nyaho kana ilmu nu tadi matak goreng akibatna. Sabab bakal timbul rasa teu percaya sarta rasa cangcaya. Malah bakal nyalahkeun kanu kawasa nu akhirna bakal murtad we. Sarta teu mustahil lamun robah adatna robah tabiatna gara-gara harapanana teu laksana. Upama bae hidup ayeuna bakal menangkeun hiji jajaka anak anu beunghar. Ari pete buktina leuwih ripuh tibatan diri urang. Apan matak liur eta teh kana hulu. Matak pondok pangharepan. Lamun teu sabar mah matak aral subaha nu akhirna tega kana diri sok aya nu salah tincak. Tayu anu dipahing teh sarta ieu pisan jadi kamalang Aki. Bisi hidup pinanggih jeung nu kitu. Tapi ari geus dibejaan mah piraku sugan. Muga-muga we hidup sing tabah kitu tah Aki. Kahartos pisan Aki. Atur nuhun upami kitu mah. Daras pisan eta teh abdi ge sok aya rasa kitu, sok sering ngalamun sarta nyawang kanu matak bagja. Sedengkeun kanyataan nama teu acan kantenan. Naing ari tos ngimpi ujang ti Aki mah insyaallah abdi bade nyepeng pageuh kana amanat Aki nu nembe. Da kahartos pisan ku abdi teh Aki. Kitu cenah cik Nyisuarni bari terus lumeng habang capek. Dipikir-pikir mah teteh lah aya benerna caritana Akiliman teh da teu kurang anu gagal dina nyang haripan rumah tangga teh. Utamana masuk loba anu mencog tina harapan nu akibatna jadi pondok pangharapan. Syukur geuris
Aki percaya ka hidup mah da turunan jalma nu tabah, turunan jalma nu luhung. Aki manyaho tina kokocoranana serta apal kana sifat-sifat leluhur Nyai nu hade jeung luhung. Muga-muga we sifat karukun Nyai nu hade teh sing turun ka hidup da taya salahna ari nurunkeun sifat hade mah. Nyaeta diantarana sabar jeung tawakal ditambah diku ikhtiar. Tah sakitu we heula Nyai, da moal aya tungtungna ari ngomong bae mah sok loba wae piomongin mah. Kitu cek Aki Liman mungkas amanatna ku sadarea di Bandungan kalayan Daria Naker. Mang Samid milu ngabandungan mani bungaheun lantaran anakna geus diwaris hiji jimat anu gede gunana ku Aki Liman. Sedengkeun manehna mah can bisa mapatahan jiga kitu. Pugue bungaheun pisan ari kitu mah. Hatur nuhun ki. Abdi teh kalintang bingahna pun anak terus dibekalan jimat teh. Talunganan dibahanan harta banda sokeun aku beak sarta sok rusak. Ari ieu maka cida mangfaatna. Margi moal aya saepna. Nuhun Aki, sakadi dinuhun abdi teh mani bunga pisan. Kitu cenah ceuk Mang Samid bari unggut-unggutan panonna melong ka Aki Liman keur imut. Kawajiban kolot we eta mah. Kudu kaget sabab kolot nu wijaksana maka nu jadi anak teh moal mahanan harta banda anu kena ku rusak bae tapi ge kudu mahanan ku amanat nu mangfaat jeung ku pepeling nu matak salamet. Moal aya hartina diwaris duit sakadut ge ari teu dibarengan jeung ilmu nu hade mah. Sabab bari duit mah kena ku beak sarta sok rusak jeung dinajan teu dibare ku kolot ge biasana anu jadi anak siga nu leuwih pintar ari neangan duit mah. Tah kulantaran kitu kawajiban kolot nu utama mah ngawaris ilmu nu mangfaat ka anak teh teu cukup ku harta banda unggul. Tah kitu ujang nu matak teu kudu kaget da geus jadi kawajiban kolot. Jawab Aki Liman manita tagnakar bubuhan hiji kolot nu geus loba pangalamanana sarta loba luangna. Kahartos Aki, kahartos pisan. Barang keur gulem catur kitu. Di pakarangan imah Mang Samid kadinge anu sing gerendeng, tejep anu araya di imah teh jempe, Mang Samid buru-buru nolol tina panto. Catur kitu di pakarangan imah Mang Samid kadinge anu sing gerendeng adi jeuk nu area di imah jempe Mang Samid buru-buru nolol tina panto. Barang breh Mang Samid bani ngajenghok sabab nu daratang tetela Mang Lintrik jeung baladna kabehna aya opatan. Atuh geuwat Mang Samid ngahareos ka nu aya di dinya. Mang Otom Nyai siap-siap tamu teu sarumping. Nu tiluan sing darenjag ni Suwarni rada tagi urahatena mani teu ngeuna cicing. Di jantungna ratug tutunggulan mani teu puguh rarasaan. Tapi Aki Liman mah tenang bae malah mangucap alhamdulillah lalamunan. Sebab semahna geus daratang teh. Atuh moal gagal akad nikah teh. Ari Mang Otom siap-siap pikeun narima tambu tapi tetep tenang teu katampo gugup. Malah harita teh ngisediukna kanu rada jero. Ari nu deukeut kana lawang mah disadiakeun keur para tamu. Tadila jerut Mang Samid turun tina golodog lantaran semahna geus tarpi kadinya. Malah geus kadenge aya ngomong, oreng Mang Lintrik nyarita ka Mang Samid bangun sono pisan. Haturan Bapak, kumaha daramang? Punten rada telat ieu. Alhamdulillah aya hibar pangesto di sedayana. Abdi sadaya teu kirang sawios-wios. Mangasakan tenan kalebet we datos lami diantos ku abdi teh.
Cek Mang Samid bari manggut tanda hormat pakaianana mani ginding ayeuna mah. Atuh sup semah nu opatan teh rasup nu pangleuna Mang Lintrik di tema ku hiji jalma nu geus rada kolot tapi tegep keneh horeng palebe eta teh. Nu ngahaja dibawa ti Karang Nangka. Anu hiji di ginding pisan umurna pangorana horeng teh Yakub eta teh minangka panganten lalaki. Ngan asupna ka imah teh mani teu serikna dongko lantaran embung padele beungeut jeung pribumi. Sedengkeun nu hiji mah estu tenang pisan, tandang jeung gagah mata kresep nu nempo. Dangdana necis jeung ngandung wibawa horeng juragan panghulu teh eta teh. Geuk sararea dariuk ngajajar sila dina samah. Atuh geus beres kitu mah Akiliman jeung Mang Otom cungcong sasalaman bari ngabagiakeun kanu kakara daratang. Sang sararea munjungan terus dariuk kalayan tarati pisan. Ngan ari Yakub mah harita teh mani ngeluk tungkul jiga buuk menang mabuk henteu daek sengkat kawas nyari punduk. Malah Akiliman jeung Mang Otom ge kageteun lantaran nempo semahna nu tungkul bae kawas anu era sieun katempo beungeut ku batur. Malah bari tungkul teh make jeung peureum sagala rupa teuing naon maksudna. Rampes ka saung butut sim kuring teh minangka sesepuh di dieu teu hilap ngahaturkeun wilujeng semping sarta dipapaku kabingahan. Mangalaring heula sing raos-raos datang tos ngaraos repot panginten salira malih mah kanggo landungna bangga jangakeun cai teh hatur lumayan. Cek Akiliman minangka bawakil Mang Samid nu dianggap sesepuh di dinya. Oh mangga Aki hatur nuhun kana pangangken ti salira ieu sadaya katambi pisan dan rasanaang abdi teh ki. Jawab Mang Lintrik bari gap kana gelas nu dieusi ku cai teh terus diinum atuh nu sajen ge asa dicontohan terus gap kana gelas da sararea ge ngarasa hanaang. Anu lucu Yakub nyokot gelas teh bari tetep tungkul ngan untung bisaan gelas teu kadupak. Regot nginum mani ngaleklek jiga nu hanaang pisan. Sang diseubeung nginumna Yakub cicing jiga arca mani teu usik-usik acan. Hatur uninga Bapak Samid kuring teh ayeuna ngahaja datang ka dieu maksudna rek nyumponan janji kuring nu geus dikedakeun ti heula. Tapi sameme ngajalankeun rencana teh kuring teh perlu ngenalkeun ka Pak Samid yen dibantun ka dieu teh sadayana ge jalmi penting wungkul. Anu ieu atuh jenenganana Den Yakub teh putra Bah Sadar ti Karang Nangka nu bakal janten mantu Pak Samid. Dupi nu ieu jenenganana Pak Adam salaku lebe di ditu anu ngahaja dibantun ka dieu. Salajengna ieu taya deui kajabi ti juragan Panghulu anu ngahaja dibantun ka dieu kanggo ngajalankeun akad nikah teh. Da sakitu hatur uninga ka para bapak nu aya di dieu. Cek Mang Lintrik bari nunjuk kanu tiluan. Hatur nuhun abdi bingah kasumpingan ku para bapak teh. Mangga abdi masih jangringan bae teu langkung salira bae. Naing abdi ge paryogi ngenalkeun heula ka para bapak sadaya yen nu aya di dieu teh sadayana ge sepuh abdi teh. Atuh nu ieu jenenganana Akiliman, nu ieu pun Otom lanceuk abdi, atuh itunya pun anak teh nu bade ditikahkeun ka Den Yakub teh. Tah kitu manawi hatur uninga. Mang Samid dari tangenakeun kanu araya di dinya, Mang Lintrik jeung baturna arung gutunggutan. Ari Yakub barita mani ratu jajantungna. Asa wani asa henteu arek diraparan teh. Lantaran lupa Nyi Suwarni nu goreng patut ngagoda bae kana pikiranana. Malah lamun teu sieun ku Mang Lintrik magi sayang balik harita teh. Tapi henteu hadena teh nganukur pikiranana bae nu tagiwur teu puguh rasa. Sarta sakujur awakna asa panas tiris. Tah geuning parantos lengkep. Nuhun atuh ari disaksian ku sesepuh mah. Mugi-mugi we ngajantenkeun kabagjaan kasadayana. Atuh salajengna sim kuring sijahaturan ka Pak Samid yen Bah Sadar teh nu janten ramakna Den Yakub
teu tiasa angkat ka dieu. Geuning parantos lengkap nuhun atuh ari disaksian ku sesepuh mah mugi-mugi we ngajantenkeun kabagjaan kasadayana tatu salajengna simkuring teh sijahaturan ka pasamid yen Mbah Sadar teh nu janten Rama Raden Yakub teu tiasa angkat ka dieu jalanan repot pisan dupi nu janten wawakilna nya simkuring pisan mugi janten uninga ceuk Mang Lintrik bari nunjukkan adadana sorangan atuh kaharti kumbang samige da memang moal kuateun limpang ka gunung Mbah Sadar mah. Atur nuhun da sami we aya wakilna ge katampi sakitu ge ku si Mabdi. Mangga tunjangakeun kagambaran. Bade kumaha salajengna abdi mah sejang ngiringan we. Mang Samid gawas nugis teu sabar hayang geuleuh nyaksian anakna nu dirapalan. Nuhun Pasamid nuhun. Ayeuna mah urang sangakeun ka Palebe, mugi wae ku Palebe tiasa dijalankeun sakumaha mistina. Mang Lintrik ngareret ka Palebe nu didaret pok ngawalon. Nya nuhun atuh ari percanten maka simkuring. Mangga urang bisadayana saksian. Urang ngawitan bae supados enggal rengsek. Nanging supados tarapti simkuring bade narosula ka Pasamid. Dupi tuang putra teh saha jenenganana. Palebe niteup ka Mang Samid. Wastana teh pun Suwarni. Yuswana tos 18 tahun, dah kitu manawi. Atur uninga we. Jawab Mang Samid sopanaker. Oh, muhun. Hatur nuhun Pasamid. Palebe nyatet ngaran Nyi Suwarni kayaan jempedei. Ari Yakub manigis tagi murah hatena. Atuh pundukna karasa cangkeul tapi embung cengkat malah makala kapeureum kawas nu embung nempo jelema. Dalila harita Palebe nyarita deui mangga atuh saksian ku sadayana ayeuna mah urang jalankeun wae akad nikah teh dawalina tos aya nyatana Pasamid atuh panganten istri tos aya nyatana Nyi Suwarni. Kitu di panganten pameget tos aya nu boktosna Jang Yakub bin Sadar. Atuh sajabina deui saksi tos aya 2 malima ditamih di simkuring sareng Mang Lintrik. Rupina syaratna tos sekap kantun ngajalankeun we. Nyangakeun ka bapana Ib kanggo ngalaksanakeunana simkuring masija ngiringan bae. Mangga urang jalankeun ayeuna mah ku sadayana atuh. Waler juragan panghulu atawana Iba ngagilirkeun silana. Geus kitu mah toloba dicatur Nyi Suwarni sina pindah diukna. Ngarendeng jeung Yakub disaksian ku sarerea. Nya saterusna perak bae juragan panghulu ngarapalan Yakub ditikahkeun ka Nyi Suwarni sakumaha mistina. Nurutkeun adat istiadat nu ngaku agama Islam. Urang cokot gancangna bae harita teh nu ngarahpalan geus lekasan ku sarerea ka saksi sarta direstuan. Atuh cingcong sasalaman malah Yakub ge maksakeun sasalaman ngan tetep bae bari tungkul jigan jadi beuheung. Kawas nembung padele beungeut jeung jalma sejen. Sang geus tarapti sarerea dariuk maning ngadiung telila aya nyodorkeun sisuguh ti dapur horeng bojona Mang Otom anu geus meunang ngajangjian. Atuh nu ngadiung teh harita dibarungku barang tuang balake carakan. Alhamdulillah geuning laksana rencana urang misadayana teh. Aki ngahaturkeun nuhun ka sadayana sarta aki ngiring bingah ka kulawargi Jang Samid
mutus resmi wawarangan sareng juragan sadar ti karang nangka teh. Nanging sabarantosna beres akad nikah teh aki masih keneh ngaraos panasaran gitu. Nah bade kumaha salajengna ieu teh agan. Margi sawur Jang Samid mah aya keneh terasna saurna teh. Hatur punten pun aki kumawantun. Da hoyong terang kana kayaan pun incu nu nama nikah. Ceuk aki liman ngamimitian nyarita eta caritaan teh akur pisan jeung niat Mang Samid nu rek dikedalkeun pisan harita. Ngan geus kapiheulaan ku aki liman anu memang geus nyao kana sagala rupana. Malah mah jiga geus waspada kana naon-naon nu bakal kajadian. Hatur nuhun aki, hatur nuhun. Abdi bingah hengal ditaros teh. Margi telepat da aya keneh hiji perkawis nu kedah kauninga ku para bapak sadayana atuh khususna mah pisan mah ka Pa Samid kali putrana nyatana Nyi Suwarni teh. Dupi nu dimaksad teh kieu ku margi di karang nangka nuju seueur pada malan nu kalintang repotna kapaksa Jang Yakub teh moal waka tiasa ngajalankeun kawajibanana di dieu ayeuna. Dupina mah ayeuna ge bade ngiring deui ka karang nangka margi sakumaha nu tos disangemkeun tadi di ditu teh nuju seueur urusan penting nu kedah dijalankeun ku Jang Yakub. Tadupi salajengna kanggo ngajalankeun nu ilaharna mah mugi-mugi minggu payun Jang Yakub tiasa sumping ka dieu. Margi ayeuna mah basadar sakulawargi teh nuju repot ngayakeun sasadiaan kanggo hajat nikahkeun nu bakal rongkah. Urang sami ngantos we. Mugi-mugi sagarupina lancar. Tah kitu nu dimaksad teh hatur uninga we. Jep teh nu nyarita. Mang Samid jeung aki liman ngahuleng kitu di Nyi Suwarni, manehna milu ruas ngadenge caritaan Mang Lintrik anu matak bingung teh. Lantaran teu mata kaharti. Tapi sararea teu bisa nanaon kapaksa nurut kana caritaan Mang Lintrik. Da eta boga harapan peda Mang Lintrik nyaritakeun keur babahanan rek hajat rongkah cenah. Tangtu rek nyalametkeun kawinan Yakub ka Nyi Suwarni. Kitu ceuk sangkaan Nyi Suwarni jeung bapana. Oh, jantan kitu nya. Nyata aya pamengana atuh. Aki sareng pung incu si Jang Ngiringan kana kapalai salira. Sarta aki percaanten salira teh bakal nyumponan kana janji salira ku anjeun. Tah, itu nu dipiharep ku aki sareng incu aki. Ceuk aki liman bangun salempang. Oh, ulah salempang aki. Ulah salempang da moal jalir janji abdi ge. Isin atuh ari kedah jalir janji mah. Apan kasaksian nya ke juragan panghulu ge. Pokona mah boh Pa Samid salaku ramana, boh Nyi Suwarni salaku bojona Jang Yakub, kitu di kasalira aki. Mugi sing tenang wae sarta sing percanten ka abdi. Tangtos minggu payun bakal kan ieu deui antos ku sadayana. Taina disuhunkeun ridona sarta disuhunkeun pidoa ti sadayana. Jang Yakub mah bade dibantun di we teh ka karang nangka. Sakitu nu dimaksad teh kumaha kawidian ku sadayana. Ceuk Mang Lintrik bade neuteup ka Mang Samid terus ngareret ka aki liman. Anu harita keur sing palohok bangun kaget sarta asa kurang percaya we kana caritaan Mang Lintrik. Tapi akhirna mah Mang Samid ngajawab tenang. Nya upami kitu mah sumanga enggak bae sejak ngiringan. Moal bade ngahalangan kana pamaksa dan salira. Naing mugi-mugi we minggu payun masa rumping deui. Margi saresna mah teh acan diangkeun gaduh minantu, margi teh acan sayogi atuh teh acan ngabu ngoceng abdi teh da emutan teh bade minggu payun we sakantenan. Ih, laras kitu sawios ayeuna masal salamet we heula. Asal sah jeung direstuan ku sadayana. Yen Jang Yakub teh tos resmi nikah ka Nyi Suwarni. Nah sakitu we anu penting nama da perkawis salametan sareng ria-riana mah gampil. Urang minggu payune sakantenan.
Insya Allah simkuring bakal ngahajadi ka dieu moal cidra kana janji. Caritaan Mang Lintrik estu ngayakinkeun pisan da teh jiga nu asa-asa dina nyaritana teh. Jadi kawas nu yakin jeung ngayakinkeun. Atur rada tenang Akiliman jeung Mang Samid teh bok Akiliman nyarita deui. Barcanten Aki mamangga wae ngiringa da Jang Samid oge tos ngawidian ieu teh. Sarta satuju kana kapalai sarira muga-muga bae kapayuna sing lancar sadayana. Ulah aya halangan harungan deui. Sing salamet sapapanjang. Aki madagis kolot moal tiasa ngabantu itu ieu paling gengan saukur ngadoakeun wungkul. Leres ki ari sepuh manu penting teh doa. Dan teu diridwan ku doa sepuh mah moal manfaat atuh moal unik moal jamuga. Mugi-mugi pernikahan melu mangsung sing dugi kana jucungna ulah aya ku ciwana. Palebih nu nyarios ku sadaya di Bandungan atuh mani arunggut-unggutan tanda satuju. Hal ieu teh ngagedean hate pikeun Mang Samid anu jadi jeung nu jadi anakna. Lantaran asa disaksian ku palebih jeung juragan Panghulu. Mun teh Mang Lintrik jalir asana teh moal hese neangan saksi. Nya pamitos kitu mah subanga wae atuh. Na ingab di badina Rasul kapun anak bilih teu satujun kana kapalai carogena cobi waler nyai kumaha tah pamatos kitu. Nah badinya tujuan Mang Samid ngareret ka Nyi Suwarni nu keur ngeluk tungkul tapi bari tengat milu ngabandungan anu gunem catur. Jeung cengkat bok ngajawab tenang wae. Abdi mah istri moal wantun baha kana kapalai pameget. Komo ari kana kapalai sepuh-sepuh mah unjuk sumangga sinjang ngiringan. Bagja teuing nyai. Eta teh hiji tanda yen hidup satia ka salaki. Lantaran kakara ku sakitu ge bapa magis bunga. Da pugu eta jawaban teh mata ngabungahkeun ka sadarea. Nuhun geulis bapa ge milu bunga. Sabab boga anak teh teu ngerakeun. Neng punten ka sadayana ieu mah sanes muji anak sorangan. Da kitu kanyataanana cek Mang Samid bangun leus Mang Lintrik jeung baturna arunggut-unggutan tanda ngarti da nya kitu jawaban Nyi Suwarni teh ngagambarkeun hatena anu bersih. Nuhun geulis ku Mang ge katampi. Naing hanya kale Mang teh moal tiasa salami di dieu malih mah ayeuna ge sija amitan wae ka sadayana. Margi bilih kaburitan di jalan. Malum teu tiasa gancang leumpang teh. Baroyot pisan sadayana ge tak kitu Mang Samid. Ayeuna mah urang seliduakeun wae da geuningan kieu kayaanana. Ceuk Mang Lintrik bisa pisan nyaritana henteu matak nyugak kana hate batur. Keh heula agan margi teu acan taruang apan. Saena mah urang tuang ge heula ngariung supados resep da manjang kolong waktos da ngotuang mah. Margi teu sayagi tu kantun nyanakan. Mang Samid nunjuk ka dapur atuh memang teu salah harita bojona Mang Otom geus sadia pikeun ngakutan tuangeun ka hareup. Tapi Mang Lintrik rikat ngajawab, hatur nuhun Pak Samid katampi pisan ku kuring teh. Naing hanjaka moal tiasa nyerengan tuang teh. Ayeuna oge sija amitan. Jeung Mang Lintrik nangtung terus menjungan ka Mang Samid, malah mah terus ka Akiliman jeung ka Mang Otom. Malah mah ka Nyi Suwarni ge ngajak sasalaman heula. Atuh sadarea ge teu bisa ngahalangan deui kapaksa cungcong sasalaman. Akhirna mah jerat-jerut tarulun ti imah kawas nu hayang buru-buru indik. Palebih jeung juragan Panghulu kawas geus beak kawas geus asak badami. Ari Yakub hatena mani surak lantaran pundukna geus kesel balas tungkul bae mani geus panas pisan. Hayang cengkat teu wani da embung neuteup ka Nyi Suwarni nu goreng patut. Atuh barang geus turun ka buruan mah geuwat cengkat ngan panonna malong kanu jauh neuteup ka Gunung Munjul anu barala. Atuh pribumi harita narangtung ngajajabkeun nepi ka buruan ngan Nyi Suwarni nu henteu teh ngan ukur nangtung dina lawang. Sanggis amitan sakali deui beral opatan arindit ninggalkeun imah Mang Samid. Rombongan Mang Lintrik manising gardik bangun rusuh baralik deui ka Karang Nangka.
semah baralik Mang Samid jeung Akiliman katut Mang Otom arasuk di kaimah ngariung manitu manina sarta katara paromana bear marahmai tanda bunga lantaran akad nikah geus laksana. Perkara panganten lalaki nu can cindak mah teu jadi halangan da aya jangjina arek datang deui minggu hareup. Suganan we nya bari sakalian salamatan. Demang lintrik nyaritakeun keur babahanan rek hajat rongkah. Disangkana ku kulawarga Mang Samid mah rek hajat nyalametkeun bieu di rapalan. Kumaha lamun geus kieu jang? Akiliman tumbanya asa kawas anu kurang yakin. Lantaran ari dirasa-rasa mah bete puguh. Tas ngarapalan teh panganten lalaki kalah balik deui ka imahna. Ah, teu kumaha ki kieu we ayeuna mah. Hayu bae urang dalahar da sangu magis sadia meureunna atuh deungeunna aya dina jan teu loba ge. Keuna aya perkara panganten lalaki nu balik deui mah. Sabab geus aya carita ti samemehna cenah mah urang raparan we heula asal salamat jeung sah. Perkara hajatna mah urang misah di waktu. Ari janji nu diucapkeunana apan geus kasaksian ku aki ge. Cenah rek datang deui minggu hareup. Nya urang daragoan we ayeuna mah. Minggu hareup kuring rek numpang deui pikeun nyadiakeun panganten lalaki nu rek datang. Denajan leutik ge meureun kudu ari ngabuceng mah. Mencitayam sakepeul mah kudu keur syarat. Nah gitu euna maki mangga urang taruang ayeuna mah. Cek Mang Samid tenang pisan teu loba nu dipikiran. Nya teu naon atuh ari kitu mah. Prak geura sadiakeun sanguna urang dalahar dan nya lapar ieu teh yeuh. Geus hayang dahar aki ge. Geun bae ulah mikir anu balik darek datang deui. Akiliman akhirna teu loba pikiran. Telilasor kadaharan datang dibawaan ku Nyi Suwarni dibantu ku bojona Mang Otom. Atuh bisa diamat terlalu bacatur deui berak dalahar bangun ponyok. Henteu sing laliuk deui da pugu lapar. Poe eta karasana matak gumbira lantaran batur mah keur mejina paceklik anu kacida bangetna. Ari Mang Samid bisa dahar ngeunah sarta duit pamere timbang lintrik loba keneh. Dipake balanja teh teu beak nganukur orot tungkul da pamerena loba pisan. Saterusna ka imah Mang Samid doba nu daratang tatanggana sing torojo lantaran karageteun pedah aya jalma nu garinding datang ka dinya. Atuh mani ngagonyok dina golodog malah sesepuh nama arasup ka jero ku Mang Samid ditarima kalayan kabungahan. Jalma-jalma naranyakeun ka Mang Samid nah aya naon cenah lantaran asa teu ngadenge beja da sasat dirahasiakeun keneh. Atuh adi rajol kitu maka paksa ku Mang Samid diterangkeun yen bieu teh tas ngarapalan anakna nu dipikahayang ku Den Yakub urang karang nangka. Puguh bae sarerea carolokok lantaran kaget bet aya nu ngawinkeun dina mangsa harita anu kasebut usum paceklik banget. Tapi di antara nu ngariung loba nu nyaho yen Yakub anak Basadar teh kasebut jagona sarta jegud moal aya nu mapakan kana kabeungharanana. Atuh akhirna mata tangga Mang Samid aratoheun lantaran boga tatangga anu bisa diinjeman lamun aya pangabutuh. Da sahanteuna meureun adi boga mantu ka anak nu beunghar mah bisa bae mere nginjem ka batur anu susah. Malah mapok hiji awewe tengah tuh ngomong manitarik. Nuhun Mang Samid meureun di urang teh moal garing teuing adi aya di salasa urang mah. Lamun kuring teu boga beas teh bisa nguyang kasih nyai keur bayareun usum panen. Nuhun minu bunga bibi mah muga-muga we sing salamet satuluyna ngara aya puntanganeun moal erang nguyang. Cenah menilekoh atuh nu sajena arunggut-unggutan da ngarti jeung memang kitu kanyataanana. Mun aya nu rada beunta mah bisa diinjeman. Sedengkeun Nyi Suwarni barang ngadenge kitu teh mani ngalenyap hatena. Lain sieun diinjeman tapi watir ka tatanggana nu sanasib jeung manehna. Da karasa ari jadi jalma miskin mah kacida pisan peurihna kana ati. Sedengkeun kayaan manehna najan nya geus dirapalan jadi minantu Basadar nu beunghar can puguh teuing ka hareupna mah. Buating kumaha dan nasib jalma mati bisa ditaksir kitu bae. Komola Nyi Suwarni inget kana papatah Akiliman mah yen ganti mangsa teh sarua jeung hiji ujian. Lamun nyaho kana elmuna bakal lulus,
tapi lamun teu nyaho elmuna bakal leuwih rusak. Lamun manggih kagagalan bakal hancur sagala rupana. Bangsa parawan nu endah bakal musnah, bangsa rumaja anu matak nineng bakal eueuh. Ari perak laki rabi bakal nyeri, mun manggih gagal teh matak aral, lamun teu kuat iman bakal ngarubah tabeat hiji jalma. Tah ieu anu dipikasieun ku Nyi Suwarni, nu matak ngadenge caritaan tatanggana kitu teh lain bunga atawa reueus pedah jadi minantu jegut. Tapi kala kasieun jeung hariwang sarta ngarasa paur bisi kaayaan bet sabalikna. Tapi pikiran nu sarupa kitu teh teu ditembongkeun ka batur mah. Nyi Suwarni mah imut bae nandakeun anu bunga hate, tapi ge teu cacarita da bingung teh. Akhirna sapoe eta mah di imah Mang Sami teh ngaguruh bae ku jelema anu ngobrol. Sapoe eta mah di imah Mang Samin teh ngaguruh ku jalma anu ngalobrol. Dan teu aya gawe nya caricing bae ngariung. Bari nyaritakeun pernasiban jalma. Nyaritakeun mangsa harita nu urip, jeung nyaritakeun rupa-rupa perkara nu aya patula patadina, jeung kahirupan jalma leutik nu hirup di pakampungan. Anu sok baruga sangkaan yen anu susah dengan jalma leutik nu aya di kampung bae, di kota mah atawa di tempat sejenna tara aya nu susah jeung bingung. Sok padahal mah henteu kitu, susah jeung tunggara mah aya di mana-mana. Sabab susah tara pajauh jeung senang, sedih tara pajauh jeung bagja, duanana sok derendengan bae. Ngan bari kitu ge tatangga Mang Sami dikurang-kurang maruji ka Nyi Suwarni nu gede milik manggih bagja dina sagara katunggaraan. Sakitu keur kokoleaban teh bet aya nu nyair ku jalma beunghar, ati cenghar deui sarta boga harepan ka sidahadena. Di lembur Sukarenah mah teu aya jalma anu sirik pidik. Nampun Nyi Suwarni senang teh teu cua, tapi sararea milu bunga basana teh hiji-hiji cenah ulah sangsara teuing kabeh. Kitu ta perbawana lembur Sukarenah anu cicingna najan sangsara jeung miskin oge teu woleh suka matak dina, henteu gandeng ku panyarewedan, estu sauyunan gotong royong, henteu seri lelepkeun jeung babaturan. Tunda heula kaayaan di lembur Sukarenah sarta tunda heula kaayaan Mang Sami jeung Nyi Suwarni anu keur bunga. Lain urang caturkeun di kaayaan di Karangnangka harita teh pasosore kirawaan Citunggang Gunung. Di imah Basadar aya 3 jalma keur ngalobrol, horeng Basadar jeung Bu Iin dibaturan ku Nyi Ermi nu rek dikawinkeun minggu hareup teh ka Jang Jumadi, anak sobat Basadar anu sarua beungharna. Dina mangsa harita kaayaan di imah Basadar kacidahegarna, perbawan boga imahna anu keur bunga. Saharita kaayaan di imah Basadar kacidahegarna, perbawa nu boga imahna anu keur bunga. Lantaran poe eta pisan dikawinkeunana Yakub teh, ngan harita teh can daratang da masih kene aya di perjalanan. Kumaha kira-kira na ibuna lamun si Yakub geus kawin, narek sakalian bae ngabejaan ka ramana Jang Jumadi. Lantaran ajan geus paheut pasin ge
tetep baik kudu ngabejaan deui ieu teh. Ngara itu puguh jang harupanana datang tu ngarep-ngarep beja ti urang eta teh. Cek Bah Sadar ngamimitian nyarita. Terus ngenyot di padudan anu nyerebung ku hasibna. Ulah waka ayeuna mah daguane heula kadatangan Mang Lintrik. Lamun sagala rupana geus beres kakara urang ngabejaan karamana Jumadi. Ayeuna mah cicing we heula Abah. Walon Buiin tegas naker secana malaung ka jalan kawas ngarep-ngarep Mang Lintrik jeung anakna. Isukan lain ayeuna dimaksud ku Abah teh. Ngan supaya teu pasalia paham kudu badami ti samemehna. Bah Sadar semu baeud. Nyapuguh we atuh mun Yakub geus beres mah urang terus nepungan karamana Jang Jumadi. Ngarah bari sekalian ngabadamikeun di waktu anu alus. Narek ditetepkeun nu bareto wae atawa rek diloba. Sabab bisi baroga hitungan ti pihak lalaki. Da ngawinkeun mah ulah gagabah waktuna ngarasa salamet jeung waluya satuluyna. Nyantong dirobah waktuna mah. Sabab bareto Abah teh geus asa ngitung waktu. Nya ninggang di Jaya teh minggu hareup tah. Ulah nu dirobah deui najan ti pihak lalaki usul ge ku Abah moal ditarima. Tetep kudu minggu hareup. Jalankeun sakumaha nu geus ditetepkeun bareto. Da pihak lalaki geus satuju bareto teh. Lantaran jadi panghalang nangan sarupa. Nyatana Yakub teh anu umbung di rumah. Ari ayeuna mah pan geus beres. Yakub geus kawin ka Nyi Suwarni. Jadi teh dihalangan. Kadi perung we hajat naon hesena. Cek Bah Sadar rada mencereng. Embung dirobah waktuna sabab geus meunang hitung cenah. Nya kajeun atuh kuring mah kumaha Abah we. Tapi rek saha anu kadituna? Na sarerea wae atawa Abah wungkul? Buiin nanyakeun. Urang sarerea we. Malah menyiar bingge kudu milu. Ngara loma jeung bimitohaeun. Ngara teu kaku jeung teu karago. Tapi ari Yakub mah ulah dibawa ke nela sidang ngadaguan di imah jeung Mang Lintrik. Eta mah kumaha kahayangna wae. Keun bae antap sakahayangna. Ari hiburanana naon Abah? Abdi mah hayangna ngapawayang. Cek Nyi Ermi milu nyarita ogoan pisan abong anak nu beunghar. Tong salempang najan hayangna ngaperang oge bisa. Da loba duitna heuge ngapawayang ge. Degis papadon kadalang sobat Abah. Malah manehna nu arek milu ngahibur. Sajebana ti kitu mun perlu mah urang 3 poe 3 peuting we lah. Ayakeun hiburan nu rame. Loba sobat Abah nu geus nawaran. Cenah harayang ngahibur ngan ulah hila teuing olok kaejo we lah. 3 peuting ge cukupnya. Cek Bah Sadar bangun reus. Be lahu tateuing ngalamun teh apan waktu lagi ngan kari saminggu deui. Narek kaburu babahanan keur panggungna. Mending ngababadikeun pisan Abah mare kumaha lamun teu kaburu. Buiin jiga anu salempang. Nah da moal lila nyeun panggung mah. Kerahkeun eta tangga kabeh buruhan ku duit cukup. Sapoe ge beres nu kitu mah. Atuh kesenianana isukan ge bisa ditepungan. Dagis papadon ti bareto naon hesena. Cek Bah Sadar tegas nakar. Atuh ngan ukur unggek Buiin teda nya kaharti duit loba ditaheun loba naon anu matak hese. Nya satuju abdi mah Abah. Muhun upami kitu mah. Nyi Ermi bungaheun. Da menang mikir atuh. Ulah nganggap bodoh ka bapa teh pamali. Barang keur gunem catur kitu diburuan anu sing gerendeng malah teu lagi aya anu asup ka tepas. Manita ngomong heula, horeng teh Yakub jeung Mang Lintrik atuh bungaheun Bah Sadar jeung Ibu Iin teh. Tah, geuning geus daratang kumaha beres, Kum? Cek Bu Iin kawas anu teu sabar pisan. Sacana harita melong ka Yakub. Ari nu ditanya maningah hegak bakat ku capek. Manehna can wakang ngajawab,
gek diuk heula malah Mang Lintrik geges diuk bangelungse setengah mebutkeun maneh. Kumaha kalakuan teh? Geus beres atawa acan Mang? Uring teh tiburang keneh ngadaguan hayang geura nyaho kana hasilna. Basadar ge nanya ka Mang Lintrik bari neuteuk pok Mang Lintrik ngajawab tenang. Beres agan sagarupina ge lumangsung kalayan lancar. Mang Samid sakeluarga tetela jalmi jujur jeung bener. Matak era lamun urang ngadamel kasalahan teh. Tapi ayeuna mah mangawe nyangakeun ka juragan. Dari abdi mah mung sakadar ngajalankeun nungkul. Sagarupina aya dina kakawasaan juragan sakulawargi. Tadina hal ieu mah abdi teh moal ngiring campur kanggo nangtoskeun salajengna. Cek Mang Lintrik hari teh jiga nu embung milu goreng lantaran ari hati detikna mah manehna ge rumasa. Geus nyieun kesalahan ka keluarga Mang Samid nu yakin bakal panjang lalakon. Nah, bet jiga nu sieun Mang Lintrik mah. Atuh teu kudu salempang. Eta mah kumaha kuring lah. Syukur ari geus rengse mah. Lamun kitu carana mah meureun Yakub teh geus kawin nya. Basadar ngareret ka Yakub nu harita keur mencetan pundukna jiga nama karasa keneh cangkeulna urut tila teuing tungkul basa di imah Mang Samid. Sok wal rejang ulah saasa da ayeuna mah tos janten kawajiban ujang kanggo nangtukeunana ari Mang mah moal pipiluhun deui. Cek Mang Lintrik bari noel ka Yakub atuh pok Yakub ngajawab, "Laras bah, abdi teh tos kawin ayeuna mah. Mangga bangawe bade ngawinkeun Ermi mah. Da kuring geus moal dirunghal deui ayeuna mah." Jawabanana jiga sangeunahna atuh suri basadar Depok deui nyarita. Maneh mah ngomong teh sok pabariut kitu. Tapi teu naon. Pada kaharti ku abah oge. Lamun geus kieu mah tenang meureun lantaran moal aya anu jadi halangan. Yakub geus kawin ka Nyi Suwarni sarta Nyi Ermi bisa dikawinkeun ka Jang Jumadi. Atuh geus aya deui nu kudu dipikiran ayeuna mah. Dangan kari ngajalankeun unggul. Geus teu kudu loba omong lah. Sigera barang dahar heula. Da meureun carape tas di gunung mah. Basadar ngarasa bungah manehna teu hayang loba badami deui. Lantaran geus disebutkeun beres sagala rupana. Mang Lintrik ge teu loba dicarita. Terus harita asup ka imah dituturkeun ku Yakub nyalampeurkeun ka dapur kawas nu hayang minum. Da babuna teh hideung nyadiakeun ka hareup sabab teu dibejaan. Mang Lintrik geus teu asa-asa. Dahareun teh nyokotan we ku sorangan bebarengan jeung Yakub dariuk di dapur bari ngareureuhkeun ka sape. Ari basadar jeung bojona katut Nyi Ermi. Harita teh masih keneh araya ditepas. Selerea ngarasa bunga lantaran geus beres kabeh. Kumaha lamun geus kieu Abah? Narek ayeuna wae karamana Jang Jumadi teh da beurang kene ieu. Mending urang ayeuna we lah. Kajeun teuing balik narada peuting kira-kira wan si Isa meujeuhna. Ruin harita teu sabar. Hayang geura ngabejaan ka pi pawarangeunana. Nyatana yakin Yakub mah geus teu jadi halangan moal aya basa karungha. Hayu dabah ge gisadia. Kieu we da deukeut ieu. Teu kudu gending-gending teuing lah. Ai nyai urang milu ka ditu. Ngararegreg lah sarta ngarah bisa sakalian milu badami di ditu. Mangga Abah di mah ngiringan we Abah. Jeung sarereana rangtung ari Bu Iin ka dapur heula. Bebeja ka Yakub yen arek liar heula sakedeung. Atuh geus
kitu mah terus bae tarulun tiluan ngajug-jug ka imah Jang Jumadi rek ngajadikeun acara perkawinan teh lantaran nu jadi halangan geus dianggap rengsek. Panon poe beki handap akhirna mah terus surup ka tukangeun gunung kaayaan karasa tiis. Kata mah deui ku ngahiliwirna angin leutik. Di sisi lembur kadenge sora tongeret hayam jeung ingon-ingon sejena geus ngarampih. Malah trida kadenge sora bedug magrib disusul ku sora anu azan. Ari di imah basadar karasana mah tiiseun lantaran nu aya di jero imah teh nganduaan Mang Lintrik jeung Yakub. Kitu ge jarempe bae bari ngareureukeun ka capek lantaran bekelila teh kalakah beki karasa cangkeulna. Tuur ladinu boyot barirat komo Yakub mah maninggal lungsar. Mani ripuh kitu jigana teh Jang. Komo lamun umal poe jigana Jang moal kuat kudu nanjak mudun ka gunung teh. Kumaha atuh lamun geus kieu. Mangkaning pamajikan Ujang teh aya di gunung ayeuna mah. Milu bingung Mang Maduh. Mang sengahkeun ka Ujang. Mang Lintrik kali tengagonya ka Yakub anu keur baeud bahe jiga anu pundung. Lantaran sakujur awakna karasa nyeri komo suku jeung punduk mah. Tong yang sadikeun atuh Mang. Aduh. Yang sadikeun wae. Kuring teh keur sedih teh. Lantaran capek aduh. Ampunlah lamun teu butuh kutumbang mah walinit. Manya teh jauh. Orang teh manikang ngemplat di jalan lagi. Mal sekali-kali deui Mang paduli teuing. Pamajikan mah da aya bapana. Keun bae antep we cenah di ditu Ceuk Yakub bari ngurutan bitisna, panonna melong keluar bangun ngarahu. Bener bangun jararauh paninengan. Jigana wae nyawang kejadian tadi basa kebiraparan. Nah makanya nyarios gitu Jang. Ulah gitu pamali sabgeus dikawin mah kudu dibalanjaan, kudu disarean, kudu diimahan, kudu dicumponane pangabutuhna lahir batin. Kadi ulah gitu Jang. Sabab mantak doraka geus katalian ku hukum ayeuna mah. Salah kita boga tanggung jawab bikin ngurus menjadi pamajikan. Cek Mang Lintrik bangun anu salempang. Bet ngarasa dosa ari geus kejadian gitu mah. Da geus kapikir kumanehna teh tangtu kulawarga Mang Samid teh bakal keheuleun. Komo Nyi Suwarni mah bakal tunggara. Mangkaning Yakub geus ngedalkeun kitu rek ngantep ka Nyi Suwarni anu geus sah jadi pamajikanana. Tong hariwang Mang, perkara ngabalanjaan mah da moal hese. Najan kudu mare duit satauneun ge teu nanaon. Geus da moal burung dibare, moal burung dibere. Ngan perkara mondokan moal daek malah moal ka ditu deui. Daek cicing di dieu daina mah pangabutuh kuring geus kacumponan. Moal disebut karunghal. Bejakeun ka batur Mang, kuring teh duda ayeuna mah kitu. Nya teu nanaon ari kitu mah, tapi Ujang ulah poho. Kudu mare duit ka Nyi Suwarni atawa ka bapana. Kirimkeun ka ditu. Lantaran bisi dosa Jang lamun teu mare mah. Ngalomat ulah nitah ka Mang we. Nganterkeun duitna hoream geus. Capek nanyak teh aduh. Cek Mang Lintrik bangun seunggah. Gampang isukan ge bisa dititipkeun ka nu sok aditu. Atawa nitah we ka palebe. Bari sekalian sinamikeun surat talak 3. Jawab Yakub mani tenang pisan, manehna geus buleud hatena rek nalak deui bae moal diteruskeun rumah tanggana teh. Mani ngahulung Mang Lintrik teh. Manehna ngarasa dosa geus nyieun hiji laporan anu salah, anu teu akur jeung kaayaan sabenerna. Tapi lamun dipikir deui ngarasa bungah deui. Lantaran Nyi Suwarni moal jadi milik Yakub. Da lebar temen lamun jadi pamajikan Yakub teh. Karunya bisina langsa da can pugu bener rumah tanggana ge. Lantaran geus loba contok. Kalakuan Yakub teh loba casadna. Dina sagala perkara.
Caritaan anu ayeuna tara kapake isukan. Lamun tadina nyaritakeun bodas, engkena macan puguh kitu sok robah deui. Ieu teh hiji sifat nu kasida gorengna. Akhirna Mang Lintrik teu ngomong deui. Mal Yakub ge jempe bae. Manehna ngalamun nyawang anu tadi kajadian. Serta nyawang deui anu bakal kaalaman. Mang Lintrik teu betah cicing di imah Basadar, nu akhirna amitan ka Yakub terus bari ka imahna bangun rusuh. Gancangna carita. Saminggu geus kaliwat, di imah Basadar geus mimiti rame ku jalma-jalma nu digarawe. Mari pahibut matak liur ngabandunganana, nu digawe rupa-rupa, di dapur, nu di tengah imah malah madi buruan geloba. Ari papanggungan geus sadia manila lega jeung ngaluasa. Kawantu pakarangan imah Basadar teh lega pisan. Atuh jadi laluasa lamun arek tatanggapan teh lantaran tempatna laluasa. Mang Lintrik harita geus lantrak lintrik wae nguruskeun para pagawe ngatur jalma nu aya di dinya. Dibere tugas sewang-sewangan. Lantaran kasida lobana jalma teh sarta pagawean oge henteu kurang. Atuh lamun kurang pinter anu ngatur nama jalma teh sok teu puguh gawena. Nu cape-cape anu ngeunah-ngeunah ulin ari lagu diparab sarua pada hayang panglobana. Anu matak Mang Lintrik teu daek cicing terus bae ngatur jelema da geus dipercaya teh kubah sadar pikeun nguruskeun pagawe dina mangsana hajat ngawinkeun. Sunduk waktu datang mangsa di Tihuan Cinemustari, mangsana ngawinkeun teh geus tepi. Atuh para tamu jeung undangan geus ngajajar dina tempat anu disadiakeun. Atuh panganten geus sidangdanan sarta geus diuk dina tempat anu geus ditangtukeun. Malah juragan panghulu jeung kanca-kancana ge geus karumpul. Poe eta teh panganten arek dirapalan. Ari hiburanana arek dilaksanakeun peuting engke jeung saterusna. Darek 3 poe 3 peuting cenah. Sanggih segala tarapti urung bae ngarapalan di mimitian. Sagala rupana lumangsung kalayan lancar henteu aya gangguan pisan. Sarengsana ngarapalan para tamu dicarikeun di balandongan anu harita ditiungan mandi rapih sarta ngajajar dina kursi anu ngaberes lantaran arek dihibur ku wayang golek cenah anu geus siap kita dikeneh. Ngan samemeh wayang golek di mimitian aya hiji jalma anu ginding naik ka panggung. Grrrr nulalajo teh kaprok lantaran sarerea geus ngarti yen acara tereh di mimitian. Eta jalma tayalian ti kajabat ti tua kampung anu kawakilan ku Basadar, benten nyanu kawakilan Basadar pikeun biantara ngedalkeun pamaksudanana. Kasakpur anu hadir. Jupa diri narita jempe bok tua kampung teh ngamimitian biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam ger dijawab ku para hadirin mani reang patarik-tarik geus sadalila jep jempe deui. Tua kampung neruskeun biantarana. Para bapak, para ibu, miwah para saderek sadayana. Sim kuring kawakilan ku anu kagungan hajat. Nyatana Basadar sakulawargi
kanggo biantara di payunan para hadirin sarayana. Langkung dipayun hapunten anu kasuhun khusus nama ka para undangan sadayana. Boh bilih panampian dina ieu hajat kirang nyegemakeun. Sakali deui hapunten nu kateda atuh anu salajengna sim kuning ge teh hilap ngaturkeun wilujeng sumping ka para bapak miwah para ibu sadaya anu parantos keresan rumpaheun ngaluuhan kana ieu riungan. Mugi-mugi ku sumpingna para hadirin sadayana teh bakal ngajantenkeun kagumbiraan kanggo urang sadayana. Salajengna deui dina ieu kasempatan sim kuring bade ngebrehkeun atanapi ngabudalkeun isi hate. Pangna diayakeun ieu riungan teh margi tangtos diantara para hadirin sadaya aya anu teu acan uninga. Nah aya naon ieu teh? Naon maksudna ngayakeun ramean? Sok sanaos tos seueur anu uninga oge. Nanging teu mustahil upami aya anu teu acan uninga. Tah kumargi kitu asa teu aya lepatna lamun kusim kuring diterangkeun di dieu. Atuh saja biti kitu sok sanaos parantos sami uninga kedah we aya akad atanapi kecap tinu mangku haja kanggo ngadugikeun pamaksudanana. Margi aya babasaan mipit kudu amit ngalah kudu bebeja. Taduma sarkana hal eta di dieu sim kuring bade nerangkeun maksudna ngayakeun riungan. Kieu anu dimaksud teh basadar teh kagungan putra hiji istri jenenganna Nyi Ermi kalayan dugi ka waktosna ieu teh eta murangkali tos ditepungkeun jodona ku Nu Maha Kawasa nyatana Kajang Jumadi. Atuh akad nikahna tadi parantos dilaksanakeun kalayan lancar. Atuh puguh wae hal ieu teh janten kabingahan kanggo ibu ramana di dua pihak. Malih mah kagumbiraan ka urang sadaya margi sadayana ge moal aya. Punten, moal aya nu ngaraos sedih. Ari ditikahkeun mah gumbira we ku panganten. Atuh gumbira ka ibu ramana rawuh ka kulawargana. Tak kitu ieu teh nu dimaksud deh atur uninga kasadayana janten tingawi tandanget ieu teh Nyi Ermi sanes mojang anu nogencang atuh Jang Jumadi sanes bujang anu lagas yakin tos ngahiji laki rabi kalayan direstuan ku sadayana. Kalayan sah da ditikahkeun ku anu wajibna. Daku ayeuna kitu kanggo nyacapkeun kabungahan anu janten ramana nyadina danget ieu bade diayakeun hiburan buktosna ku wayang golek. Atuh salajengna dina dinten enjing bade nangap ronggeng, salajengna deui bade nangap reog sareng Pancasilat. Tah kitu pamaksadan basadar teh ieu sadaya kanggo nyacapkeun kabungahanana. Rehna putrana tos salamet ngahiji laki rabi sareng pilihanana. Atuh ti para bapak kali ti bawa ti para ibu disuhungkeun pidoana, disuhunkeun karamatna supados panganten teh sing lulus banglus sing dugi ka jucungna. Sing sauyunan dina ngawangun rumah tanggana. Saur babasaan teh ama sing dugi ka pakotrek itu. Tak gitu anu kapiatur bobot sapanon sarang sapakan hapunten nu kasuhun. Atuh salajengna bari ngaleueut mangga urang sami-sami ngabandungan pedarna kidalang dina lalakon Cepot Rarabi
mangga nyangakeun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ger deui hadirin teh keprok. Halo. Laju surak jeung sulit mani beuteun jeung sulit mani gaguru kabantu ngelajo teh geus nakluk ti tadi keneh. Da pada hayang nyaksian atuh kana kapanganten nu dirapalan sarta harayang lalajo wayang golek cenah. Gue kayan di imah basadar teh beuki rame bae. Jalma-jalma mani pasedek-sedek tinu jauh pada carunduk, tinu anggang pada daratang, anu deket mah komo meningali. Ari tua kampung terus turun tina panggung, aroktok di dalang nakol cempala. Dituturkeun gamelan bubuka manggung, atuh gerdui disambut tarita kusurak nanu lajo. Jalma-jalma noyeg, anu ti tukang maragga hareup, manis hilih sedeken baik kawas anu harayang di hareup kabeh. Tapi najan kitu ge teu burung aman. Henteu aya nu matak ngabahayakeun. Gamelan wayang geus nang-nengnong, surarebab matak sing saredet kana hate. Disusul ku haleuangna sora sinden anu halimpu, atuh gerdei bae harita disurakan. Maklum zaman harita mah wayang golek teh hiji hiburan nu kasida dipikaresepna ku balarea. Lantaran harita karesepna teh rupa-rupa jalma teh. Najan teresep kana wayangna oge, sok daratang daresep kana sindena. Atuh nu teresep kana sinden teu burung daratang deui. Lantaran resep kana lalakon wayangna. Malah aya oge anu resep ka wayang jeung ka sindena, sarta aya oge nu resep lalajo ngalalajoanan anu lalajo deui. Nu matak teu mata kaget. Lamun anu lalajo manikeun ngariud mata keudin usik. Samalah anu daragang ge geus ngajajar di sisi jalan. Sawareh mah deukeut pisan ka panggung atuh pasedek-sedek jeung anu lalajo. Maklum tukang dagang mah sok sililentaheun, teu kaof ngadenge goong, sok buru-buru daratang mani paheula-heula. Itu takayaan di imah basadar nuker hajat rongkah ngawinkeun Nyi Ermi teh. Ulah loba teuing nyaritakeun bunga bisi poho kana kasusah. Sabab hirup manusia mah teu anger dina hiji kaayaan. Ayeuna urang caturkeun deui di lembur Sukarena. Anu kaayaanana beda pisan jeung di imah basadar. Sabab lamun di imah basadar loba jalma, di Sukarena mah ukur tambak teuing. Lamun di imah basadar rame pisan, di Sukarena mati iseun. Ngan waktu sedih kapan rupina urang pungkas dicekapundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian anu ke-18. Tur nuhun ku paraosna uli jeung baturai, insyaallah carios Mustika Arca Mas bagian anu ke-18 enjing siang tabu 2 urang ngajingkeun deui. Hatur nuhun ku paraosna uli jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.